Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Aujaba geus ngawajibkeun Allah alaika ka anjeun wujuda khidmatihi kana aya ngahidmah ka Allah. Hidmah dohir ka Allah teh saperti salat, zakat, puasa. Hakikat ngahidmah ka Allah, buah tina ngahidmah teh sabab Allah rek ngasupkeun ka surga kanu jadi abdina. Ngan urang teu paham nu mawi salat diwajibkeun, puasa diwajibkeun, ujung-ujungna jalma rek diasupkeun kana surga. Ngahidmah fid dohir teh ibadah, ngahidmah batin teh ubudiyah. Wa ma aujaba jeung teu ngawajibkeun Allah alaika ka anjeun fil haqiqati dina hakikatna, wa nafsil amri jeung dat buktina perkara. Hakikatna urang ngahidmah ka Allah teh illa dukhula jannatihi, angin ngasupkeun kana surga Allah. Nu mawi tanda-tanda jalma norek dibagjakeun ku Allah teh ngahidmah dohir batin, bari make adab-adaban dina fikih, adab-adaban dina tasawuf. Nu mawi aya salat dina makom syariat, salat dina makom tarekat, salat dina makom hakikat. Adab-adaban ibadah, adab-adaban ubudiyah, adab-adaban abudah. Hakikatna nu mawi salat diwajibkeun, puasa diwajibkeun teh eta jalma rek diasupkeun ku Allah kana surgana. Li'annahu karna sanyana Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah eta goniun dat anu sugih min khalqihi ti makhluk Allah. Salat diwajibkeun ka urang lain Allah butuh amal urang, da Allah mah beunghar. Itu jadi balas karunya Allah ka abdina, salat diwajibkeun, lamun salat teu diwajibkeun sakahayang salat urang. Nu mawi ibadah anu diwajibkeun tujuanana supaya makom muridin jeung makom abidin maksakeun kana ibadah. La tanfau teu manfaat ka Allah naon taatuhum taatna ieu makhluk. Satung kebing langit sataraking jagat, jalma kabeh ngabdi ka Allah, ngabdi ka Allah. Allah teu butuh amal nu jadi abdina. Satung kebing langit sataraking jagat, jalma nulang nonggongkeun ka Allah, tetep darajat Allah moal runtuh ku pedah jalma teu nurut kana aturan jeung parentah Allah. Wala tadurruhu jeung teu madarathu ka Allah nan maksiatuhum maksiatna ieu makhluk. Maksiat urang balukar goreng keur urang
ibadah urang manfaat keur urang sabab Allah teu butuh kana amal nu jadi abdina. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Termasuk alam teh naon? Ibadah urang. Wa innama aujaba jeung pasina mangawajibkeun Allah al-a'mala kana pirang amal saperti salat diwajibkeun, puasa diwajibkeun, zakat diwajibkeun, alaihim ka ieu ibad lima karena aya hiji manfaat yarji'u nu balik ma ilaihim ka ieu ibad teh. Salat diwajibkeun manfaat salat keur urang lain keur Allah nu nitah. Beda lamun makhluk nitah aya ujung-ujungna kamanfaatan balik kanu nitah. Min masolihim tina pirang kamaslahatan ibad. Wa huwa jeung ari ieu ma yarji'u manfaat ibadah balika urang eta dukhulul jannati asup kana surga. Dibahas ku Imam Abu Hurairah khususiat manfaat salate minimal aya 10 eta. Eta manfaatna salat. Nu mawi jalma hoream salat teu apal acina, teu apal buahna. Saur Imam Abi Hurairah khususiat salat anu dibikeun ku Allah ka abdina di dunya minimal aya 10 eta. Khususiat salat. Kulantaran teu apal kana khususiat nu mawi urang mah salat teh hoream. Gitu. Jadi kieu salat teh. Jadi khususiat salat teh naon? Rek disalametkeun ku Allah moal papanggih jeung benduna Allah. Rek dibagjakeun kitu teh eta khususiat salat. Kulantaran urang teu apal kana khususiat salat nu mawi naon aing manfaatna salat tiba heula nepikeun ka ayeuna salat teu narik manfaat eta mah ceuk nu bodohan teh. Laliasula lain supaya hasil lahu fikeun Allah naon syarapun kamulyaan kamanfaatan teh lain kamanfaatan teh balik ka makmur lain ka amir lain ka Allah. Nu mawi Allah ngawajibkeun salat, ngawajibkeun puasa, kamanfaatan keur makmur keur urang, lain keur amir, lain nu marentah. Supaya hasil ka Allah nan syarapun bizalika ku sabab itu ngawajibkeun kana ngahidmah teh. Wahaza jeung ari ieu aujaba alika wujuda khidmati eta tasrihun ngajelaskeun bima kana perkara ulima nu geus dikanyahokeun ieu mah qablahu samemi eta dina hikmah 100 kamari 8 kitu ta 7 tadi dibahas. Li anna hasilahu karena sana kesimpulanana ieu kaul eta annahu sanyana Allah ta'ala mara Allah eta innama aujaba pas ngawajibkeun Allah ala ibadika abdi abdina Allah salat puasa zakat kitu ta ta'ata ta'at ka Allah likillati nuhudihim karena saeutik hudangna ibad loba hoream nu mah diwajibkeun. Coba lamun salat teu diwajibkeun, coba lamun puasa Ramadan teu diwajibkeun lah iraha we. Cacakan diwajibkeun ge puasa loba nu henteu komo lamun teu diwajibkeun.
cacakan salat diwajibkeun teh loba jalma nu masih kene ninggalkeun salat komo lamun salat teu diwajibkeun nu mawi Allah nyahueun kana teh abdina saeutik bangkitna jalma tina kitu taat ka Allah ilaiha kana ieu taat pasako mangka ngagiringkeun Allah ka ieu ibad ilaiha kana taat bisalah silili ijabi ku pirang kawajiban nu disapertikeun kana eta aneh kita jalma salat ku diwajibkeun nah jalma embung kitu kana surga kudat dirante jalma rek dijongklokeun kana surga embung aneh kitu tah batur mah hayang kana surga kudu diborogot wasaqahum jeung ngagiringkeun Allah ka ieu ibad ilaiha kana eta taat bidzalika ku itu kitu rante kawajiban teh innama huwa pasa ari ieu pasakom atasokohum kitu tah etali amrin kane perkara yarji'u nu balik amrin ilaihim ka ieu ibad wa huwa jeung ari ieu amrin yarji'u eta dukhulul jannati nu mawi salat diwajibkeun jalma digiringkeun ka surga ku Allah bidalil hadisi kitu make dalil hadis wa huwa jeung ari ieu hadis eta ajaba aneh ajabate bimakna ahsana gitu robbuka ilah payu awalu mangka ditawil naon al makna manana ieu hadis ila anna sakanen ngagiringkeunana Allah ka ibad ila taati kana taat ka Allah wa huwa jeung ari ieu saok eta ijabuha wajibna ieu taat alaihim ka ibad sawako mangka ngagiringkeun Allah ilal jannati kana surga palam yujib mangka teu ngajibkeun Allah alim ka ibad illa dukhula kecuali asup kana surga teu pati-pati salat diwajibkeun puasa diwajibkeun mungah wajib kecuali Allah rek ngasupkeun kana surgana wa huwa jeung ari ieu makna hadis teh eta mah katerangan lapanna teh tadi ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ila jannah bisalasil di handap hadis wa huwa jeung ari ieu makna hadis eta mah katerangan soroha nu geus ngajelaskeun ki musannif bihi kana ma hunaka dina ieu hikmah teh 188 hikmah man arisaha jalma eta istagroba anu milang-milang aneh si man kitu nu milang-milang aneh ieu si man ayan fadahu kana yen nyalametkeun hu ka si man sa Allahu Gusti Allah min syahwatihi tina syahwatna si man allati istaraqathu anu nyolong sahwathu kasih men kitu kieu ye pertarosan teh aya jalmi kieu piraku tukang doraka dikasurgakeun eta teh milang-milang aneh ka Allah teu ngarti aing mah nu doraka dikasurgakeun eta teh milang-milang aneh model kieu piraku di zaman ayeuna aya keneh wali
tah model kitu tah. Jadi milang-milang apes ka Allah nganggap aneh ka Allah berarti apa? Teu bisaeun kitu. Allah ngasupkeun kana surga ti jalma tukang doraka tingali hikayat saharo Firaun. Itu tah. Sajalma anu milang-milang aneh ceuk manehna firaku Allah nyalametkeun jalma nu tukang doraka ke tukang goflah tukang maksiat maka eta jalma nganggap apes ka Allah gitu tak gitu bisaeun Allah ngajait jalma tina maksiat kana taat lamun ieu dihikayatkeun ya hikayat seueur ke dihandap seueur hikayat dina kitab Risalatul Kusyairiyah jalmi-jalmi nu memeh jaradi wali loba nu ancrub kana dunia hitam. Di urang ge aya pan Sunan Ampel pimpinan jeger bajing luncat ana jadi wali sok dijarahan ku urang. Jadi lamun jalma nganggap aneh ka Allah berarti nganggap apes. Nah Allah teu bisaeun ngajait jalma tukang doraka di kana surgakeun. Tingali saharo Firaun. Kitu tah. Para wali anu kungsi migawe ta ancur kana perkara dilarang ku Allah seueur saperti Imam Fudail bin Iyad. Eta kumaha Imam Fudail bin Iyad cok dina hikayat dibahasna kitab kirang langkung aya 18 wali nu samemeh diangkat jadi walina pernah ngalaman ancrub karena dunia nu dilarang ku Allah disalametkeun kitu tah tingali saharo Firaun teh pimpinanana Mbah Bahros ngaranna teh mimpin 72 pimpinan sihir dipimpin ku seorang bodyguard ngaranna Mbah Bahros. Itu bodyguard Firaun tes 72 sajalma anu teu nganggap Firaun pangeran dibunuh dieksekusi kawasa tuh kulantaran eta jalma disalametkeun ku Allah eureun tina kufur jeung maksiat imankeun ka Nabi Musa ku Allah disalametkeun tingali Kanaan bin Nuh lamun rek pancakaki ya ari Kanaan anak nabi anak rasul ari Saharoh bapana ge tukang sihir kunaon Saharoh disalametkeun ku Allah asup kana surga tapi Kanaan dina neraka teu serabeun Allah nya naon anak nabi jeung rasul di kana nerakakeun tah ieu teh keur nembongkeun sifat adil jeung fadl Allah loba jalma kitu nu baheulana mah tukang nginum tukang judi anak daek ka masjid daek ngaji teu aneh boro-boro nu kitu saharo Firaun tapi lamun ningali karena adil Allah tingali kitu kibar siso tingali kibar siso boga santi 60.000 mun salat berjamaah lain di daratan batur ngamparkeun sajadah dina cai di laut urang sanggup teu berjamaah dina laut meureun urang mah tenggelam keur usum banjir ayeuna
boro-boro kitu tah naon guruna anakna geus dohir karoma kulantaran Allah nembongkeun kana adilna barsiso ku Allah diasupkeun kana neraka lantaran barsiso elatanana hiji ngabogaan sifat takabur kadua mail ila dunya pan ari ibadah barsiso mah sapetingna teh 1000 rakaat tuluy beurangna puasa teu acan nganggit kitab nepi kana makom aulia kitu tah kulantaran dina kodomo brahma Allah eta barsiso kudu cilaka kitu ceuk barsiso eueuh deui di Bani Israil nu bisa ngelehkeun ibadah aing tuh takabur sanes takabur aya we setan ngarupakeun santri ari setan teh ibadahna nu ngarupakeun santri leuwih ti guruna ai jalma takabur mapan aya murid pinter ge keheul ka murid ari ieu setan nu ngarupakeun murid teh ibadah leuwih ti barsiso ceuk barsiso aing ge sok kabojo aing sok tuang eta mengaduk-duk berang peuting teu sare teu nginum teu ka istri ngarasa eleh ibadah dipanggil opat mata ka bumijang kumaha sangkan kuat ibadah kitu tah asa era Kang naros ka abdi henteu ieu mah ari ujang mah ibadah teu kulem teu ngaleueut teu ka istri ari akang ibadah sok kulem sok tuang sok ngaleueut sok kabojo ujang teu reureun teu sare ieu era cenah akang naruskeun ilmu hayang getol ibadah maksa wae asar sama kieu Kang ari abdi mah mulai katipu ari abdi mah nu mawi getol ibadah teh kuat salat peuting puasa ti beurang abdi mah sok nginum arak tah abdi mah sok nginum arak kitu tah ceuk bars teu ngarti kuat ibadah nginum arak mulai kitu dinaon dihipnotis aku setan pan nginum arak teh jang haram haram sote cina keur ulin ari keur ibadah mah meun nya kitu arek akang nyobian mikir dipikir-pikir ari geus dihipnotis pikiranna kitu gelona setan teh ngarasuk kana hate barsiso Kang haram sote nginum arak malah merek ulin pan akang mah getol ibadah sanes ngahuleng tah nya kitu mulai terperangkap dina rayuan gombal setan keheul aja pan arak teh akang ge apal haram nya haram sote lam keur ulin lamun hang kuat main bola jeung macul kana arak haram ari hang kuat ibadah mah teu haram Kang waduh eta ngadebat murid ka guru kitu atuh kieu we Kang bilih akang hoyong nyobian mah tong seueur we sagelas leutik we kitu tah di mana jang meulina ke ku abdi pasihan lah gelas leutik dibere geus sakali katagihan ari geus sakali katagihan
kade dina arak mah aya khodaman jang. Ngomong jeung tukang nginum kapincut ke. Aya khodaman. 3 kali dibere ari geus katagihan nanyakeun ti mana jang meulina. Tuh nanyakeun sorangan ari geus ngeunah mah. Ti mana jang cina? Kunaon kitu Kang naroskeun? Raosna Kang, hehe, we basis. Dipikir-pikir, geus masuk perangkat rayuan setan. Gitu. 3 kali dibere gelas leutik, menta gelas gede. Tadi mah diberekeun wae cenah jang, akang rek meuli sorangan. Tuh. Tadi nama mi HP anang ngagidi. Ari nginum nate lain gelas leutik, gelas badak. Kita meuli ku sorangan barsiso. Kan ari warung arak mah tara dijaga ku santri jang di mamana ge, tara nu make gamis. Warung arakna dijagana ge ku saha? Ku awe pelacur gitu tah. Nu body hay tah. Itu kamen. Di warung arak barsiso mabok. Mabok ieu mah. Geus mabok kitu karena ari nu jualan arak mah rata-rata awe geulis lin. Ari awe geulis teh tara make lepis. Make pakana ge teu pararuguh ieu. Cita kieu. Ari keur mabok di jinahan awe tukang jualan arak warung arak keur jinah kitu kapanggih ku salakina. Tuh. Kulantaran hamil bisi kapanggih dibunuh awewe. Tah tina mabok. Ari geus dibunuh dikubur. Handapeun kamar paragi kholwat barsiso. Biasa berentas nginum ge sudang peuting mah tahajud barsiso teh. Eta setan ngarupakeun deui. Dibejakeun kasalakina teh yen isi anjeun dibunuh ku barsiso tuh kuburanana dianu tuh. Tak katagihan tah. Dilaporkeun kan wajib ditangkap barsiso ari geus ditangkap disalib datang deh setan. Kang hayang salamet cenah. Hayang sok sujud ka abdi. Kumaha cenah sujudna panditalian ku isyarat. Pan ari sujud ku isyarat teh kafir murtad. Sujud kaita santi ku isyarat nu mawi tina nginum jadi maeha jinah, tina jinah maehan, tina maehan kufur, antukna barsisoh kufur murtad sabab sujud ka iblis. Loba anggitanana ngan dibatalkeun we ayeuna mah naon margina heuh da mualifna teh kufur. Piraku milang-milang aneh jalma tukang maksiat disalametkeun ku Allah. Aing mah tukang doraka kieu rek hese jadi walina geus. Nu ngajadikeun wali lain wirid, lain ibadah. Padahal Allah dibikeun ka jalma nu doraka dibisakeun tobat, dijahit ku Allah jadi kakasih Allah. Contona saharo Firaun. Piraku aing mah tukang doraka ka surga, milang-milang aneh ka Allah. Gitu tah. Wa ayyukhrijajin ngaluarkeun Allahu kasiman min wujudi goflati tanjud goflana man. Piraku aing tukang doraka rek disalmetkeun. Eta nganggap aneh ka Allah. Baheula nu dikana surgakeun ku Allah, ayeuna nu ngasupkeun ka surga Allah. Tara ngitung ibadah loba jeung saeutikna, nu penting eta jalma dijadikeun kakasih aing teu ningali gede jeung leutikna doraka jalma da aing resep
jadi mahbub Allah. Nah loba nu jadi wali kitu tina dunia hitam dibisakeun tobat, dijahit salametkeun, dijadikeun kakasih Allah, jadikeun mahbub Allah. Piraku aneh atuh. Ari memeh jadi sahabat, pagan sahabat naon? Nu nginum, nu maehan budak. Disalametkeun ku Allah, jadi sahabat. Tingali Abu Bakar Siddiq nginum, Sena Umar ngabunuh anak parawan. Tuh, da disalametkeun ku Allah. AMI istawala tegesna nguasai ieu gofla alika man. Aiman tegesna jalma istaqamat anu kukuh nu kuat nu maneh. Pidi manan asyatu sahwat wal goflatu sareng gofla. Wastagroba jeung milang-milang aneh man aing mah tukang doraka pimaneun aing asup kana surga. Ulah pesimis optimis. Cek Allah aing teu bisa kitu ngasupkeun kana surga aing. Surga nu aing neraka nu aing kumaha aing we cek Allah. Kitu tah. Ayyukhrijayen ngaluarkeun ayyukhrijahu ngaluarkeun ka mansa Allah minhuma tina ieu syahwat jeung gofla lobapan. Baheula jalma tukang doraka ayeuna tukang ka masjid. Loba jalma tukang ibadah ayeuna jadi jeger teu saeutik sabab berbo malain kemis. Nu mai jalma tukang ibadah ulah takabur. Kitu tah jalma tukang maksiat tong pesimis roja hareupeun lamun urang dijadikeun tukang taat khauf dihareup, lamun urang dijadikeun tukang maksiat roja dihareup. Faqad ista'ajaja nyata milang-milang apes ieu siman aefa kana siman eta ista'azzaza milang-milang apes man al qudratal ilahiyata kana kudrat bangsa kapangeranan. Kitu tah. Saperti tadi cek jalma nu bodoh ya piraku di zaman ayeuna masih kene aya wali aing teu percaya. Zaman wali mah baheula ge wali sote wali songo cina ana mah wali. Ari baheula nu ngajadikeun wali saha? Allah. Allah kudrat Allah iradat Allah teu eureun-eureun. Piraku kudrat Allah pere atuh. Nu dijadikeun wali tina doraka loba, baheula nu jadikeun kakasih Allah loba tina pintu maksiat, jeung loba jalma tukang taat anu dihadapkan jeung adil Allah antukna nu getol ibadah ujung-ujungna tukang maksiat. Loba jalma nu bodoh lah cina piraku zaman kiwari naon sagala teknik maju rek aya wali cina eueuh wali mah hancur. Laulal abdal la khosapatil ardu wa ma fiha. Lamun di daerah geus eueuh wali abdal 16 bumi jeung eusina. Laulal ulama la fasadatil ardu, lamun di muka bumi ulama ruksak negara. Numawi wali jeung ulama teh benteng dunia. Tingali lamun geus hiji daerah wali abdal, gunung bitu tanah ngalelep. Boro-boro jalmana bumi nage ngalelep. Eta ciri wali abdal. Kitu tah. Laula sultan lakatin masu an'am badum kal an'am. Kitu tah. Lamun teu aya sultan, waduh, jalma silih siku, silih sigeng, silih sodok, silih dosok. Jalma mah. Jadi laulal ulama kana kal an'am, lamun eueuh ulama manusia malulu juga sato. Oh kalakuan manusia.
ail muqaddarata ail mansubata tegesna anu dipanteskeun ilal ilah ka pangeran wa fi badinusi jeung dina saenasa kudrotal ilahiyatan ari lafad kudrotan ilahiyatan aina sabat tegesna banteskeun si man kana kudrot ilahiyah ilal azzi kana apes wa kana jeung kabuktian sa Allah ala kulli syai'in kana sakur saperkara eta muqtadiron nu kawasa tadi teh piraku di zaman ayeuna aya keneh wali atuh ari kitu mah nganggap Allah teh apes teu bisaeun nyeun wali gitu aema ana sartasana Allah taala eta wasofa geus nipatan Allah nafsau kana zat Allah bil iktidar ku kawasa ku mampu kitu tah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara wa ikhraju jeung ali ngaluarkeunana Allah min dalika kita tina kudrat ilahiyah eta min jumlatil asya'i tadi teh nu doraka kana surga nu taat neraka dikaluarkeun tina kudrat ilahiyah payam bagi mangka wajib lahu pikeun si murid atau siman naon ayak sidayen nejaman baba maulahu kana pintu pangeran man bizillah geus kesimpulan nama eta tukang taat kudu ngarasahina komo jalma maksiat nu pinter kudu ngrasahina komo jalma bodoh komo urang bobolokot ku dosa ulah takabur kudu ngaku hina iftikor banget butuh ka Allah paasau mamanawian Allah susuganan Allah eta yasa ngagampangkeun Allah alaihi kasiman susuganan we digampilkeun babak mola teh naon babul usul sugan we lewat pintu zilah jeung iftikor Allah ngabukakeun pintu wusul ka urang sanajan urang tukang maksiat gitu nu penting ngaku hina alaikaman makana perkara istas abwa anu milang-milang sulit istas abwa anu milang-milang sulit kitu manhu kana ma wayadharu jeung ngadirkeun Allah fidi man makana perkara istagrobahu nu milang-milang aneh manhu kana ma walia tabir jeung ngabaibaratkeun man walia tabir jeung ngabasakeun man hazal makna kana ieu makna bil hikayati la allahu bil hikayat allati tu asiru anu napakan ieu hikayat anis solihin ti ulama salaf soleh alladina tegesna jalma-jalma taqaddamat anu geusila lahum pikeun ladina fi bidayatim dina mimiti taroki jeung suluk naon zilatun ti soledat pernah kitu kana dunia nu dilarang ku Allah loba wali loba ulama anu mimiti sulukna tiba kana doraka heula tuluy ku Allah disalametkeun gitu kitu carana ti heula tadi onte lah urang ge baheula meme masantren kalakuan urang kumaha tuh sok meme masantren langka anu balener bener sate sanggeus ngaji apa lelempatan hirup wali anu kungsi migawe ancub kana perkara anu dilarang ku Allah seperti Imam Pudel Hatimul Asom seueur gitu kirang langkung lain 18 85 eta kirang langkung nu jadi wali bisaheun Allah ngangkat
dina jurang hina jadi jurang mulia. Wa waqa'at jeung tumiba minhum ti ieu solihin teh atau para wali qabla taubatim sameme tobatna ladina naon alahafatu pirang kasalaha. Di santri ge baheula loba santri mau lahuk ajengan lah loba caritaan-caritaan ulama salaf soleh. Patadar mangka nyusulkeun ka iladina sa Allah bilutfi kulatif Allah kaulas Allah wa asla jeung mereskeun Allah a'malahum kana amal-amalna ieu aulia ladina teh kitu wasopa jeung ngabersihkeun Allah awalahum kana pirang tingkana ieu solihin saperti Pudel bin Kaptasbeh geur isikso loba lain Imam Pudel bae Abdul Imam Pudel dina sejarah ya Imam Pudel urang bocorkeun hiji we moal kabeh lah ceuk dina sejarah kitab Risaku Syariah meureun nuju kikitu aneh pamudake pagaweanna teh sok ngintip awe keur mandi Imam Pudel disalamatkeun ku Allah jadi wali. Abdullah bin Mubarak seueur pokona malah kayak dibahas dina waktuna anu ada pasaran hiji-hijina belum Pak. Contoh anu pernah tikosewat karena kesalahan Imam Pudel Abdullah At-Tustari seueur ulama-ulama nu memeh taroki jeung suluk kitu tiba kana doraka tiba anu dilarang ku Allah. Imam Pudel kitu dosana cunihin baheula nama kitu ayeuna saha nu rek ngelekeun makom Pudel dina kawalianan jadi guru mursid Imam Pudel di ari kajalmi tong ningali sejarah baheula ayeuna we tempok mah kitu tah lah aing mah apal euy baheula si anu nama ayeuna jadi ajingan sote baheula mah tukang malingan bonteng batur keun baheula mah tempok mah ayeuna wae kawasaeun Allah nyalametkeun jalma tina jurang kainaan jadi jurang kabagjaan. Noi lamun jalma dicicingkeun ku Allah jadi tukang taat ade tong ngahinakeun batur. Model kieu ya nya, model contoh. Ulah sok ngahinakeun lalaki nu beuki nyandung tah. Eta teh sok panyakit nempel kanu ngahina model kitu. Sok kunahin aminan we. Untung teu aing oge tak kitu sok nyobaan ge geura ke maneh hayang ngasaan wa Abdullah bin Mubarak kitu Ubay bin Aqal bin Alwan seueur sok cirian di dinya kitu dina kitab Risalaku Syariah ibahasana teh kitu para wali tah Rubbama wardati dulmu wallah